Aduh, seul banget. Ya kunaon sih? Tadi nggak sengaja ruduk dah sabungkus. Maka mana sih yang dikerok ah? Rek naon mah ah. Aduh. Ya awak menikasang badag gesang lembut. Meni seul yang dikerok kumaha odah. Aduh. Maka mana sih? Suk-suk ngaladog. Ngadar naon sih tadi ngadar ruduk dah. Aduh. Tapi ieu beuteung meni moles. Meni seueur, menikah badag gesang lembut, benar sih ah. Rek dikerok ah. Tapi mau udah nak mana? Rek ngajelema ah keluar ah. Kebiasaan ada aing kos kieu. Aduh seul banget. Apa lambung gitunya. Tapi sarapan da isuk-isuk. Maka mana sih? Ah. Udah cantik. Saatnya selfie. Selfie dulu. Enak banget sih ini. Cekrek. Udah mau upload di Facebook biar orang-orang pada tahu. Aduh, seuleuleuh kieu ah. Apa ieu teh salah barang dahar kitunya, tapi ngadar ruduk doang da jeung jengkol. Kunaon jadi seueur kinya. Seueur banget. Mau da ka mana sih yang dikerok ah mana jelema nu liwat. Iya. Iya. Kenapa kamu? Seueur banget euy kunaon sih? Jangan-jangan kamu mengandung ya? Udah nu kusaha urang kan geus ditinggalkeun si Ahmad geus lila piraku reuneuh. Siapa tahu kamu lagi hamil, iya. Hamil kusaha ah. Ih, sebelum ditinggalin dia itu dulu. Itu apa naro dulu? Nabung dulu ya. Bisa wae henteu ah. Amit-amit. Iya kali kayaknya ya. Langsung ngagosip ah. Ih, udah dites belum pakai taspek? Taspek meulina di mana? Iya di sana, di apotek. Emang aya. Eta taspek gunana paragi naon sih ah? Paragi tes kehamilan dini. Kehamilan dini. Engke diasupkeun ka mana? Kaliang. Enggak, tes urin kamu. Tahu nggak tes urin? Air kencing kamu dites pakai taspek itu. Ah segala wae ah. Nanti kalau ada garisnya 2 berarti kamu lagi mengisi anaknya si Ahmad peninggalan di sini. Ah mana mah nyusunan wae ah, amit-amit. Ih, itu kalau hamil boa, sugan ao wae. Ulah sok mitah ah, siapa juga hoo we deui ah, batur salah ieu. Salah minum kopi tadi teh. Kopi apa jamu? Kopi. Kade tong di jamuan. Jamu naon sih ah? Ini kan kehamilan dini namanya. Kehamilan dini. Geus arek nyangan jelema ah yang dikerok. Menikah sang badag gesang lembut ya asup angin meureun ah. Si Iemanya dikasih tahu dia tuh kayaknya lagi hamil duluan apa gimana ya? Aduh, ini gosip baru nih. Bakalan kalau dikasih tahu kemana-mana disebarin nih harus. Ih, bakalan jadi trending topik nih ini mah. Mah lamun urang teu mangkat ka luar negeri anak urang kumaha biaya nama. Iis, ayeuna mah kumaha we neangan duit mah daripada ngandelkeun we salaki sia. Mana?
Heeh, mak, tahun ke tahun kos kieu wae hirup teh. Kamari anak sia anu nyulik itu ingetin mana teu ingetin kan. Justru eta mah nu matak orang panteng hayang mangkat nama Nya, anak heueuh. naleungit ge ieu nya hare-hare we. Ulah bertahan wae jeung salaki nu kitu mah buat teh ayeuna manehna teh keur boga anu lain. Heeh, Nya mah. heueuh, enggeus nya masalah budak mah kitu lagi di lembur aya emak ieu, aya Bu Haji ieu. Heeh, mah moal HP nya anak Ya urang. kitu lagi geus dewasa ieu budak. Kadewen ka anak urang kos si iem deui. Ya Warahan emak. ulah. No, amit-amit Tapi oh. percaya sih si Nafisa mah jelema bageut. Heeh. Hidang dah. Bising teu boga deungeun aku emak, tu ajakan bising ai boga. Ari boga. Mah teh jeung hulu utik wae nya. Tapi lamun Iis nya geus ngomong ka Bu Haji mah di ku Bu Haji ge insyaallah diperlukeun jelema bager Bu Haji. Ya orang minta doana ka emak nya. Ya, Sing sukses urang. Sugan we engke geus ka ditu mah nya, mak. Tapi geus daftar encan sih. Encan karek erek Karek Bu Haji. erek. Kudu tereh-tereh lah Neng, pumpung ayeuna boga niat gitu. Heeh. Mudah-mudahan tereh mak. Nya heueuh. Lain ti baheula sia teh. Ai baheula mah urang can kapikiran meureun mah aya Encan mah nya, geus eta lah geus cara ieu mah buntu mak pikiran urang teh ah. Apa bener kitunya aing reuneuh. Bener omongan si Euis kitunya. Tapi amit-amit Ih, piraku aku reuneuh. Mal mungkin mun aing reuneuh Gusti erakeun teman meureun kete eueuh bapaan meureun anakna. Heueuh Neng, ayeuna mah emangan saukur bisa ngadoakeun we Neng. Sing lalancar, sing sukses di ditu. Heeh mak, nya urang nya minta doana sarua wae. Nya heueuh, ayeuna mah geus ulah melang-melang ka budak. Heeh, ulah sieun diculik deui. Kitu na ge ayeuna mah si Ahmad Samual geus di mah. penjara. Heeh, ayeuna mah urang naon sih ngaran teh lega hate urangna. Aduh, kumaha teh amun aing bener reuneuh aing sieun bebe jantung si Kama Oda. Ieu cek si Euis teh meuli naon sih? Alat naon sih nu meulina di apotek? Pirahu teuing reuneuh Tapi sieun hate soalnya teh datang bulan. Kumaha sih Aduh, jadi bingung Ari awak gede teh kieu neangan baju merah putih jeung Agustusan meni eueuh nu muat saisna leutik wae. Apa nyieun kitu nya make karunggon isugan. Disipuh we. Lawatan burung meureun kete. Tah aya nu gede euy, aya nu gede. Cekot murah dehan. Yam. Eta banget mi kusut gitu ya meni parias. Yam. Kunaon si maneh Jigana mikiran wae si Ahmad dablek eta mah. Halah. Bang si Ahmad budak kos itu pikiran wae. Beungeut mi parias gitu si budak teh nya. Eta meureun akibat wae mikiran si Ahmad. Dak teh nemen-nemen teuing ngirup teh kege gering da. Karunya jaban ini odah mah tara boga duit pan. Asik. Make baju merah putih Agustusan. Ayeuna kos si Iem coba ge nasibna meuni kuat karunya teh. Karak ge kamari kawin ayeuna enggeus kos kitu. Geus 7 kali meureunan Iis. Mana kitu ge geus nasibna meureun si Geus ieu mah. nasibna meureun kudu kitu jalanna. Eta di KB heula henteu mak. Eta nyaranah hot teuing. Adena teh henteu reuneuh teh mak. Teu langsung reuneuh. Urang sieuna sieun langsung reuneuh teh ya. Sangkaan orang dia mah kan reuneuhna kusaha padahal mah ku lalakina. Apal meureunan. Aya orang lembur mah da biasa. Mah unggal lewat aja tuh di warung cobok. Warung
cebok. Warung pojok, di warung pojok ge geuningan nya. Heeh. Emak lewat menikuat narempokon kuat maralotot. Ya biasa. Kuatan anu mararenyon Ari orang lembur mah batur ka manggih ka tunggaraan teh siga nu kumanya. Kieu tah batur anu geuleuh ka ieu mah kieu tah. Tepuk tangan. Ya, Oh jeung suku kok mah. Kitu. Heeh mah. Nah, mentaknya Iis balik lamun engke ya suatu saat nanti lamun sukses balik di luar negeri nya. Heeh. Ulah sombong. Ya moal atuh mah anu Ulah sombongkeun teu mah ulah da ngababuan mah teh. Ge, heeh, Mas ulah dipakean wae. Kuduna kumakeun mah? Nya biasa Gadekeun. we kitu ulah sampai buka kerudung ye. Mas biasana anu balik di luar nagari eta teh berubah. Buka kurudung. Berubah ka sifat-sifatna, berubah ka nu gaya-gayana. Buka kurudung. Ulah buka karudung ulah. Kamari dong keur gelo doang cenah nya mah. Urang buka keur gelo. Teu keur Seeling eta mah heueuh. Loba kan jelema nu kitu. Heeh, asal ulah buka pakaian we tuh mah gelo. Kumahanya lamun cenah teh benereun. Kayak anak bapaan meureun, pajakan anak jadah. Mudah-mudahan henteu ieu masuk angin biasa. Bararingung jadi nate. Kumaha ngomongna ka Ma Oda. Duh, Amad, duju naon Amad maneh teh di ditunya. Biasana aing wayah kieu teh pasea. Ayeuna mah eueuh manehna biasana peuting sok melibat nyamuk kadinya ka tukang. Ayeuna mah eueuh aing unggal peuting melibat nyamuk. Heeh, kitu nama aing tibang dulurna. Komo si iem pamajikanna nya. Kumaha teuing ieu maneh tapi si ieu mah moal mantak sedih salakina ditewak ge manehna mah malah atoh ngaranda deui da cita-citana geuning manehna mah hayang nepikeun ka 10 kali jadi randana. Amad aing namun boga duit mah nya bonghar ku aing sia ditebusan. Nya kumaha dulu oge susah Amad. Sia geus teu boga bapa, teu boga indung. Amad sing aya keajaiban we Amad ti Allah Subhanahu wa taala Amad. Sing aya hidayah maneh Amad. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Hah? Siapa tuh? Oh, Teh Bella itu. Ada gosip hangat. Ada biangnya. Samperin. Amad, sia segera ditewak tuh dah Amad. Aing jadi galau. Sia mah aya we tuh dah Amad. Sia teh. Heueuh nasib mah teu nyaho nya Amad, sia nek ditewak ke geuningan teu nyaho. Ya kumaha nya Amad nya geus kuduna meureunnan maneh kitu. Keun we nu penting mah sehat nya Amad nya di ditu maneh manggi daang meureun di ditu ge maneh daang. Ya pir aku tuh daang. Ayo, Teh Bella. Hey, maneh mah di mana-mana wae. Ada gosip baru ya. Berarti di dieu teh di lembur ieu teh lain aing wae tukang gosip teh. Maneh di dieu wae. Ih, emang kenapa sih Teh Bella? Yeuh, maneh bestina si Iem. Nya geus ka ditu ulin ka si Iem, ulah sok mata-mata wae. Ya emang kenapa sih pengen di sini? Kan di sini adem banget suasananya. Baheula maneh ka Taiwan nya si Iem nya. Kabuan oge. Sarwana jeung si Iem. Itu pengalaman lama biasa lah. Terus ka ditu urang aya sorangan bung diganggu ongkona maneh di dieu wae. Ya kenapa sih nggak boleh wae? Ama euis teh kos kitu banget. Yo euis. Sarua wae euis ge warga Indonesia di sini ya. Geus ka ditu mangkat Kaditu ulin ka si Iem, Suka gitu deh. Nih, euis punya gosip gosip wae maneh mah gosip ge maneh mah teu fakta, teu sesuai. Terbaru. Mau tahu nggak Teh Bella? Tuh kan, tapi pengen tahu. Naon aing bisa loba omong. Nih ya. Tadi euis mergokin si Iem. Pasti si Iem mau lalaki deui nya tuh cek aing ge naon. Euis manehna mah ye nya encan papagatan jeung si Amad ge geus mawa di lalaki. Masa sih Teh Bella? Manehna mah kitu tuh ngampi-ngampikeun salaki. Salaki tatangga ge diampikeun. Bukan tadi teh lagi uo. Naon uo? Ih, kayaknya sedang kehamilan dini. Kehamilan dini. Emang geus ditumpahkan gitu. Nya eta bisi
anak nasasi. Malah mungkin anak si Ahmad kakak kawin baraha bulan, kok geus melendung. Ya, kalau euy sih ya kayaknya Ahmad nabung dulu. Yoh nya euy si Iem teh geus kawin genep kali jeung ayeuna 7 kali. Geuneuh. Masa sih Teh Bella? Teu mana mah jeropi anak-anana. Oh, apa gabungnya? Ya gabung si Gana manehna mah. Si Gana mah anak jin tomang. Mungkin main anakan. Moal manehna mah. Maknya si Teh Bella. Moal mungkin kitu nage kawin gencan lila. Siapa tahu sama si Ahmad nanti itu jadi apa? Moal mungkin moal jadi. Masalahnya tadi Hanya si Gana eta mah asup angin, lamun teh kalantih, mainna kan tara dahar di imah. Oh. Udah tara nyangu, lamun hayang nyaho mah manehna mah. Karunya Ahmad sih nggak sih? Iya. Mantap dikawin ku si Ahmad ge uyuhan euis daek. Oh, itu kali ya perutnya lambung kali ya. Manehna mah boga lambung geus emah teh yang utah. Ya Allah, karunya bangetnya si Iem tehnya. Terus ngagosipnya ka ditu balik Suka gitu deh Teh Bella mah. Kan itu kan bener informasi terkini. Ya, uawe utah teh belum tentu heuneuh. Buat yang ngasup angin kembung tara modal. Aduh. Kan itu ulah ngagosip we Mules sugannya si Iem ya. Apa sih ya? Musir-musir mulu Teh Bella mah. Gandeng asal aya si Uis ge. Nyaho aing teh nenangkeun hate aing, pikiran aing. Is, mata yang dari ngeunah-ngeunah sih Is. Naon sih manu ngeunah? Naon si Is? Pais belut. Pais belut. Heeh. Pais tai hayang. Tai naon teh mah nya modal we. Oh, di bining rumah. Tai naon mah pero kuting tai kudu dijualan mah. Pais tai teh, pais jeroan lauk emas. Eta disebutna pais tai teh hidang. Nya karak nyaho urang mah pais tai. Ari cekolot baheula mah kitu. Nya namanya tuh. Heeh, asa hayang jeung pais tai, jeung kulu bonteng nya. Pais tai entol nya. Mah boga ieu tuh tinggal ngedukan. Ngomong-ngomong marek balik heula tuh nya. Nah sih. Si Iem besingan. Yangan. Jenek meuli pais tai. Meuli pais tai heula sugan nya. Arek milu mah Sekalian. Teu boga duit. Nungguan uang pit mah. Nungguan uang pit daftar ge incan. Nya sukan lieureun. Iker naraon. Bu Haji. Iya hayang pais tai cenah Bu Haji. Pais tai naon ya Bu Haji mah teh nya hayang daru ngeunah-ngeunah naon kitu nu aneh-aneh nya geus pais tai di bining room sugan aya. Eta pais tai naon coba? Pais tai lauk emas Ibu Haji. Apanan jeroan lauk emas teh geuningan disebutna mah pais tai. Lain pais tai eta pais jeroan mah. Heeh, ari di kolot baheula mah. Ya ngomong-ngomong menyelabatan nu nyiram emak. Nya atuh Bu Haji yang geus babara poe emak teh nya teu ngeunah we dahar. Sugan we. Ya sugan Bu Haji anu kawin si Iem nu nyiramna emak deh. Rada usah. Ya geus nya teh beusing emak ge papanggih jeung nu ngora diampikeun teh. Bu Haji sing ka batur ngadarengeon. Ya ngomong-ngomong marek balik heula nya. Si Iem besingan awek we. Tadi amprok cung urang sia mah. Gimana? Di hareupeun mah. Ditanya ke cicing wae mah beungeut meni pariasan teh sia. Nya gitu encan ieu. Encan mupon meureun nya mah budak ngora mah. Mupon teh naon sih? Eta bahasa budak ngora teh ya. Encan poho. Heeh gitu. Encan poho mun kasih. Boho nu nyangu meureun mak. Sugan eueuh nu nyangu di imah. Oh sanu arek ngejo. Nya tadi ge dita nyosohan teu. Nya coba mah perhatikeun beusing pingsan katingalina meni alumbangan. Bunuh diri mak. Amit. Geus nya Ibu Haji. Heeh. Ya Is, jadi tuh poe Senin. Yang jadi Bu Haji batur hayang buru-buru geura mangkat, hayang buru-buru menang uang pit. Hanya engke geus medikalna pit kara. Kan lieureun Bu Haji ayeuna diberekeunna. Aing jeung ngaluaran ge Enggeus kayak jam 8 siap-siapnya nu gayanya kayak teh. Heeh. Kemana sih urang ya tujuanna? Eta maneh. Mana we lah nu penting menang anu gede gajina maksudna. No, sia mah kade gede naon adehan. Gede gajina, enak ka mana Bu Haji? Arek ngabaso milu mah. Urang teu boga duit. Ayo dibayarkeun. Nah, ayo dibayarkeun mah ya. Ayo.
Geringan ieu teh reuneuh garis 2. Ya kumaha sih, lamun mau odah nyahoan pasti mau odah ngambek. Ulah sampai mau odah nyahoan pokoknya mah kumaha carana ge ulah sampai mau odah nyahoan. Karunya ke mau odah pasti nyerieun hate banget. Wah, mahal lamun sampai mau udah nyaun. Aya wae ampun. Aing mah segala reu. Iya. Mak tas di mana? Mak wing tadi nangan mah yang dikerok. Asup angin. Asup angin, Mak. Tadi teh meureun kada kaseubehan teuing ngopi keur isuk teh. Dahar encan sih. Geus ngadahar uduk keur isuk. Iya mah meuli pais tai. Tai lukmas. Kabeuki wing, Mak. Aya nya ayeuna mah orang dahar mah. Mah nyambel ongkoh, Mak. Wing meuni ieu lah meuni hareup. Ini sementak kalau liar we ti peuting geur. Sanu liar ti peuting tibang kamari melibat nyamuk doang. Ayo mah orang balik. Aduh, yuk kumaha sih? Sieuna teh heueuh di benereun. Tapi erek dicek teh make naon sih cek si euis teh tadi teh nu dicolokeun teh ya. Di apotek cenah meserna teh. Mending meser keuneuan ka gua. Aing kasar. Aduh. Kumaha mun cenah teh bener aing reuneuh Bener cek si euis tadi ngomong cenah amun ibaratna hayang kanyawan Eksan. Teh bela mah ngusir-ngusir wae bubu. Bubu euis. Tadi ngomong wae bubu. Poho. Aduh, ya kumaha sih? Apa tong? Berarti gimana? Di mana? Tah. Tempat adik-adik. Coba di dia tak geus tah kieu. Tah, mana kayak ngomongnya lah sorangan ya. Kayak urang karek.